Duh, iya, eta naonna? Boga kongkorong. Beuli atuh ku Ujang. Can dahar ya. Ujang teh boga duit, Kajian ieu, nu penting mah jajal heula we ku Ujang. Jajal heula nya. Di kongkorong naon, bapak bantu naon. Terus ieu bentukna geuningan. Ai kumaha cara maken, Segi sama kena kemana sih, tadi ayah di dia. Tadi ayah di dia mana sih? Kumaha cara makan ayo, alung yuk. Ya, Wai. Nyata si Agung ini jadi jelema sakti. Wah, lu kece, emangnya sakti naon? Sakti bisa ngalungit, bisa hiber. Loba we pokona mah. Bener orang ningali make mata urang sorangan, jelas eta mah asli. Jang kadi jang. Mana nyata si Agung ayeuna jadi jelema sakti. Bener mah. Urang gitu percaya. Tapi si Epin pernah nampak. Urang mah ningali jelas jang. Ya di daerah mana ngetin gitu dah. Jelas bisa ngalungit, bisa ngapung, sagala we pokona mah lah. Bener. Bener. Tah si Bayu ge can percayaan soalna can ningali maraneh mah can ningali. Kamu mesti ningali jelas. Ya badak, aing mah tong balagu ka si Agung. Di situ juga uang dilengitkeun soalna si Agung geus boga geus sakti. Kalau bener. Ayeuna mah amun si Agung kahayang naon we, kan turutin we. Turutin wae. Bisi dilengitkeun taur. Di alungkeun Gung. Cenah mana enak jadi sakti, Gung. Kumaha sih rahasiana? Orang kali ulin di kebun. Di kepala di dia di kepala. Sabar di pencetan. Di pencetan dak. Nah, udah dibayar. Kumaha Gung, rahasiana Gung? Orang kali ulin di kebun dah. Ayeuna mereka manajemen ke urang. Terus Jadi si urang yang kita ada jadi kembali mau duit jangan. Dia beli jimat dia aja. Diboga semoga duit namanya. Kebetulan di tempuan itu tempuan. Apa kong di tempuan anak. Walungit. Kamar sih. Nyaho. Aku masih. Selengit gitu. Nyaho. Si ayeuna yang bisa sate no. Saya membregong ka aing, leungitkeun ku aing. Ampun, Gong. Isukan kudu merawat duit jeung urang. Siap, Bos. Siap, Bos. Siap. Awas lamun itu. Bakal Bos, Siap. bakal. Siap. Nah, si Bayu ya. Duit baik. Dah iya hiji nanti beret. Kolot 5.000 buku. Ya, tadi sing di eta kan paling sing di leungitkeun ya. Ayo, Bos. Udah. Ini Bin. Boleh sih ya. Jangan. Mana kayaknya? Ya. Oh ya. Angkat di jayang. Jangan, Bang. Itu mana? Yang lapar ya, Endang. Endang kan lapar tuh.
kamari dipalak teh ku Agung. Dipalak Baraha kurang ge? Baraha 50.000 urang. sarua orang 50.000. Oh, eta ge duit kolot urang ge mayar buku. Urang dikarekan ku kolot urang. Oh, ini cerekan anjing. Sarua anjing. Tapi itu gede tuh 50.000. Oh, Jadi ujang jajan deh. Aina mikir-mikir si Agung jadi bedegong gitu nya. Aina mah tong di baturan si Agung nya. Oh, tong di baturan lah, jangan bedegong gitu mah lah. Oh, rese. Ngeresekeun wae lah. Gong. Tadi sih kemana wae kurang di teangan. Diajakan cing sumput. Di dieu. Tadi abet aing tetenan ilmu sakti abet aing tadi ngimpi urangnya. Si ngimpi ilmu sakti. Sakti naon sakti naon? Bisa ngalungit, bisa ngapung. Waduh eta mah. Waduh. Mimpi kitu. Ini cuma waduh di mana-mana. Aing dipijitan kemarin. Oh, waduh. Dia ngimpi, lagi ngimpi, Bu. Geus. Gitu geus. Ini cangking itu mah. Iya badak, ayeuna mah tong macam-macam ka si Agung. Si Agung ayeuna mah geus boga geus mana sih kode. Ye.